Gaya seorang Habib ahli batin nyaba ka Banten kuari nyaba ka Pandedolan pernah netes gencai mata. Sebab naon? Sebab nyana bisa ngobrol jeung laut. Ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana. Sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu. Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli batin. Ada gelang teh kiai anu tasawuf loba, kiai anu zohir teh loba, kiai anu zohir batin ambalaya, kiai anu berpolitik loba, kiai anu berekonomi loba, kiai anu berbudaya ge ambalaya. Teu kudu neangan ka mana. Tapi ketika aya seorang Habib ahli batin nyaba ka Banten kuari nyaba ka Pandedolan pernah netes gencai mata. Sebab naon? Sebab nyana bisa ngobrol jeung laut. Ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana. Sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu. Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli batin. Nuku kula kuari karandapan Habib teh hiji Habib Lutfi, dua Habib Umat, tilu Habib Japat, Habib Sehan, kata bangsa Habib-Habib nu waduh aredan. Edan Allah. Dari sini mah edan jahe. Kolot-kolot gitu tahu diri waduh. Masya Allah. Itu beda jauh. Orang ngobrol seetik ke mana apalin. Hati urang kata bakeun. Masya Allah. Kadang muringkak bulu dah. Tapi aya satu kebanggaan. Masya Allah indah jasa urang mengungkapkan jeung Habib-Habib nu model kos kitu. Ngarasa handap diri urang ketika urang amprok jeung Habib begitu.